awewe teh bunuh diri euy. Wah di lantai nu paling luhur teh pisan. Gubrak teh kahana peureuna. Make calana jero we jeung BH hungkul. Wah jelema ngagimung di dinya kabeh. Kabeneran teh babaturan urang si Aceng. Keur nagok hareupeunana teh nya. Kurunyung tuh aya wartawan di tukang. Nanya ke si Aceng. Maaf Pak, Bapak melihat kejadian ini? Iya, saya melihat Pak. Dari atas sampai gubrak ke handap sampai ngagoler, abdi terang. Cek si Aceng. Geus kitu si Aceng tanya deui tah ke wartawan eta. Kalau saya boleh tahu motifnya seperti apa Pak? Terus si Aceng ku pede euy ngabejakeunna. Tegas nih ngabejakeunna teh. Bener cidu si Aceng teh. Si Aceng euy ngabejakeun bener cidu. Gini Pak. Yang saya lihat pakai celana dalam hitam, aya renaan Pak, aya kembangan tengah-tengahna. Upami kutang nama Pak, nganggo kutang berem, sami Pak aya renaan sisina. Eta wartawan culak cileuk. Motif kejadian, Aceng. Itu lah urang. Aceng, motif kejadian. Tinggal lihat make celana hideung, make kutang berem, sisirangan bener tuh. Alah. Wartawan culang cileung leos cuy. Ya aing sebelum masalah